Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para kaum dangu di mana wae ayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna sim kuring di Iwan TV baris midangkeun hiji dongeng Sunda nyaeta judulna teh Si Kabayan jeung Mang Odang. Mang Oding gitu puntennya. Aduh lepat. Si Kabayan dan Mang Oding. Nah eta judulna tehnya kalawargi. Teu mudah-mudahan dongeng Sunda ieu sing janten hiburan gitu itu ka palawargi sadayana etang-etang pang beberah manah we ieu mah kitunya. Nanging sate acana hapunten sim kuring anu mawakeuna kitu tah bilih aya kalepatan sareng kahilapan dina mawakeun ieu dongeng. Mudah-mudahan palawargi sadayana ngahapunten. Ulah nyangklong ting kana waktos urang kocapkeun wae ieu dongeng Sunda atawa carita Sunda anu judulna Si Kabayan dan Mang Oding. Mangga ahlo dikawitan. Di tengah-tengah sawah anu hejo kacaritakeun hiji kampung. Eta kampung teh lamun ditingali mah jiga lukisan kitu tah nya. Alamna teh anu kumaha gitu nu ternilai lah. Kampung eta endah kaayaanana, kaayaan alamna, kalayan tangkal anu leubeut sareng hawa anu seger karasana. Ngajantenkeun katengtreman kana manah sadayana warga sareng masyarakat anu angkat ka sawah atanapi ka kebon. Sora cai walungan anu ngaguru sareng sora manuk patembalan oge sareng sora sasatoan anu sejenna di wanci isuk atawa wanci sore ngalagukeun lagu-lagu anu endah nalika panon poe surup di kampung eta. Unggal-unggal pelosok kampung ngandung pesona di sawah anu subur dugi ka jalan anu dikurilingan ku kembang-kembang liar. Eta kampung teh sepi. Istilah sepi teh nyaeta diiceul di herang panon palawargi kampung eta teh. Didinya suasanana hening gitu tah. Isuk-isuk mucaang di kampung eta pinuh ku ibun-ibun nu nempel dina dangdaunan. Mere harapan anyar pikeun satiap patani nu rek digawe. Kacaritakeun di kampung eta hirup saurang patani anu ngaranna teh Kabayan. Mang Kabayan teh jalmi anu rajin pisan sareng kaceluk di kampung eta. Nyaeta ku padamelana anu teu lepat. Utamina nalika damel di sawah. Tapi aya hiji hal nu ngajadikeun Mang Kabayan beda jeung patani sejenna. Sok ngadongeng jeung sawahna. Itu kalawarginya sok ngobrol jeung sawahna gitu tah. Pami katinggal ku batur mah da
si Mang Kabayan teh ngobrol jeung saha gitu, ngobrol sorangan padahal sok ngobrol jeung sawahna gitu nya lawargi hiji mangsa isuk-isuk anu cerah atuh Mang Kabayan kaluar ti imahna anu imah panggung anu dijieun tina bilik gitu ta imahna teh sederhana pisan. Mang Kabayan indit ka sawah seperti biasana mawa saperangkat alat tani mangrupa pacul jeung sajabana. Mang Kabayan lempang mapai-mapai jalan desa anu nuju ka sawah anjrogna. Di perjalanan katingali atuh awetan warga anu berbeda-beda tujuan. Aya arek nu ka pasar, arek nu ngebon, aya oge nu ka kulah. Singket carita, Mang Kabayan nepi ka sawahna. Bari geus nepi di sawah mapok manehna nyarita. Maneh nyaho teu ieu cuacana rada aneh. Kadang panas pisan, kadang hujan-hujanan. Jadi kudu sabar atuh sawah. Itu ceuk Mang Kabayan ka sawah. Kabayang, simkuring oge sono ngobrol sareng anyun. Tekung silila aya nu ngajawab. Upina eta teh sawah. Saha kitu. Naha sora anjeun siga sora sawah. Kabayan heraneun ngedangu sorana tapi eueuh jirimna. Pok di atuh sawah teh. Enyo urang par Kabayan. Saban po urang tumuwuh di dieu, tapi urang ok butuh batur ngobrol. Coba pikir, mun anjeun serius teuing kono gaw salawasno, saha nu bakal ngadangu keun kami. Kitu ceuk sawah nu hiji deui eta mah bangun urang ditu nya urang Jawa sawahna. Atuh ngawaler Mang Kabayan teh. Wah, geninganan pare sawah oge tiasa ngobrol. Hapunten, abdi henteu terang anjeun tiasa ngobrol. Muhun hayu urang ngobrol. Atuh direkdek Mang Kabayan jeung sawah-sawah ngalobrol aranteng paduduaan. Teras, tiasa masihan nashat. Abdi bingung, tahun kamari seueur sawah urang anu ruksak. Dupi anjeun gaduh ide kumaha carana ngajantenkeun tahun ieu langkung hade. Mang Kabayan minta pendapat ka sawah-sawah. Sugan aya ide anu cemerlang cenah. Nyo kitu atuh Kabayan, ulah ngan ukur ngandelkeun cai hujan. Sok we sok kuno ku nyiram biasa. Tong sering-sering teuing dipaculan, ro atuh. Ceuk sawah ka Mang Kabayan. Mamatahan sangkan kitu. Atuh nu hiji deui nyarita ka Mang Kabayan.
Kabayan tong hilap masihan pupuk anu hade. Urang resep pupuk organik tapi ulah seueur teuing. Upami seueur teuing, urang bakal janten lembek teuing sareng moal tumbuh hade. Itu sesauran sawah nu hiji deui teh ka Mang Kabayan. Sumuhun, tong hilap masihan urang, liburan, pondok oge. Sakapeng urang oge peryogi waktus istirahat. Hahaha hehe lucu-lucu oge, ternyata sawah-sawah oge butuh waktu santai. Heueuh atuh, abdi janji bakal leuwih nurut ka aranjeun sawah. Aranjeun teh babaturan pangalusna kuring. Keur anteng gumantreng sawah jeung Mang Kabayan ngobrol. Atuh teu lila aya sora ti kajauhan ngageroan Mang Kabayan. Kabayaan. Mang Kabayan culang cileung. Nah, di mana atuh asal sora eta? Masih bingung Mang Kabayan teh. Ai saha anu gegeroan aya sorana tapi eueuh jirimna. Boa-boa ih. Kitu ceuk Mang Kabayan. Nyangkana meureun aya naon kitu tah. Kabayan, kumaha damang, sawah maneh gelis. Hebat maneh Kabayan, bisaan ngurusna. Sing horeng eta teh Mang Oding, babaturana Mang Kabayan. Alhamdulillah sehat, Mang Oding. Kabayan teh atuh. Karek melak baas anyar ieu teh. Tapi hariwang can hujan. Bangun arek usum halodo panjang ieu mah. Mang Kabayan ngeluhkeun sawah-sawahna anu gararing tur eueuh caian ka Mang Oding. Entong hariwang, Kabayan, Mang Oding gaduh ide, anu cemerlang. Urang bisa nyieun hujan buatan Mang Oding. Ngadenge kitu Mang Kabayan rada ngerut halisna. Mang Oding. Di mana mana ge hujaan mah diciptakeun ku Allah mah enya Mang Oding bisa niieun hujaan deuk kumaha carana, Mang Oding. Semu teu percaya kitu tah carana Mang Oding nyieun hujan buatan teh. Kusabab hujan mah cenah da ciptaan Allah gitu tah. Heu Kabayan hujan jeung alam teh diciptakeun ku Allah, tapi pan bisa diusahakeun. Tah ku sabab ayuna geus lila teu hujan. Kumaha ayuna maneh nyokot selang anu badak tuluy hirupan setpam, urang sedot wicai anu tina sumur urang semprot keun ka langit. Kumaha tah Kabayan? Ngadenge kitu mah Mang Kabayan atuh gidig mawa selang gitu nya jeung nyiapkeun jet pamna. Terus weh pok ka Mang Oding. Wah, saya pisaan ide teh Mang Oding. Tapi kumaha carana nyemprot cai luhur ka langit? Pan langit teh jauh pisan di ditu di planet angkasa. Mang Kabayan naroskeun deui ka Mang Oding. Da dumeh can ngarti cenah kumaha carana yen si cai eta murag ka langit kitu tah. Jadi naroskeun deui ka Mang Oding teh. Teu masalah, Kabayan urang bisa mah ke tangga anu panjang pisan. Manehna ek tangga, tuluy lamun geus nepi ka langit semprot weh eta cai teh. Kitu ceuk Mang Oding mamatahan ka Mang Kabayan anu can surti kumaha carana. Wah, uing maah teu yakin Mang Oding. Tapi kuring yakin kana pamanggih anjeun. Siap Kabayan.
Ayuna urang nyieun hujan buatan sok atuh hurung keun zet pamna ngarah cai anu ti sumurna eka sedot kana selang, tuluy selang naku maneh tangkarak keun kaluhur langit. Di harita langsung bae Mang Kabayan nyemprotkeun eta cai anu kaluar tina selang, asalna nyata disedot tina sumur. Ahai, Mang Oding. Caina ragrag deui ka sawah. Ongkoh kudu ragrag ka langit kumaha atuh Mang Oding. Mang Kabayan heraneun si cai teh ragrag ka sawah cenah. Ah, tekuna naon, Kabayan. Urang cobaan Dewi, sugan wi engke mah murah ka langit cai sumur teh Kabayan. Kitu popokan cek Mang Oding teh nya. Sugan we cenah atuh murang ka langit kitu tah cai teh. Waah, Mang Oding. Sawah teh geuning jadi pinuh ku cai, jadi banjir urang kudu eureun nyemprotkeun cai ka langit teh kusabab ngakibatkeun banjir ka sawah. Anu akhirna sawah anu garing teh aya nama pinuh ku cai palawarginya. Janten seueur caian kitu tah. Akhirna jadi kayan sawah teh jadi baseuh gitu. Ah, bener, Kabayan. Sawah teh jadi banjir geningan. Tapi, tekuna naon, urang bisa melak pare di sawah anu banjir. Ah, Mang Oding. Bener-bener maneh otakna jenius hahaha. Waktosna panyekapan pamirsa. Dongeng Sunda si Kabayan dan Mang Oding dicekapkeun dugi ka dieu wae. Mudah-mudahan janten pangbeberah manah kanggo balarea. Dasim kuring nu mancen tugas ngaturkeun nuhun, hapunten tina sagala kasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.